Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Zayan Ahmad Gunawan di kelas 10 tilu. Kiwari abdi bade nyarioskeun hiji dongeng anu judulna Keong Mas. Wilujeng nonton. Zaman baheula aya hiji karajaan ngaranna Karajaan Daha. Raja Daha miboga dua anak nyaeta Dewi Galuh jeung Candra Kirana. Dina hiji poe datanglah Pangeran Inu Kertapati pikeun ngalamar Candra Kirana. Candra Kirana henteu nolak, anjeunna daek dilamar ku manehna. Dewi Galuh jadi sirik, anjeunna indit ka tukang sihir pikeun menta supaya Candra Kirana dijadikan keong mas. Keong mas eta tuluy dialungkeun ka walungan. Dina hiji poe aya hiji nini-nini keur mancing tuluy menang keong mas eta. Nini eta tuluy miaras bab katingalina endah. Isukna sanggeus balik ti walungan nini teh kaget sabab imahna geus bersih jeung aya katuangan. Ku rasa panasaran anjeunna ngintip ti luar. Ternyata keong mas teh sabenerna Candra Kirana. Pangeran Inu Kertapati masih keneh milarian Candra Kirana. Kusabab bekelna beak anjeunna singgah heula ke desa. Teu disangka anjeunna patepang jeung Candra Kirana di imah nini eta. Tungtungna kutukan keong mas sirna Candra Kirana hirup bagja jeung Pangeran Inu Kertapati. Sedangkeun Dewi Galuh anu nyaho kajadian eta anjeunna kabur ka leuweung.